Kasurupan. Keren kon. Tekor diog maling. Ba mati nagayar da TV teh anu bisa ngiles. Nu bener. Ku tuyul gayar da TV teh anu behbul. Anu hiji mah tuyul na kadoang bunga cia. Boloon si aing sarua kejeng tuyul jakun. Astagfirullahaladzim. Sakunaon? Kasurupan. Aing mungkin si bubuk ya. Anu kiai. Astagfirullahaladzim. Kunaon? Kesurupan. Aisyah mau lain. Lain. Aisyah kesurupan orang lain. Lain. Aisyah kesurupan naon? Tenyaho. Kadang orang. Lebih ditanya ku aing lain. Tanya kene mari dijampe. Seorang mana? Gunung Alung. So, mau lain. Lain. Ya orang lain. Lain. Sembol kerasukan siluman congcorang. Hantu. Kita kerasukan oge. Aing karasukan beko Gunung Alung kadololongan aing. Ieu malin jampeun aing. Pan si anak kiai pan teu bisa ngajampe. Pan eueuh dina kitab nagai kerasukan beko mah. Tinggal aing aja ngajampeun hayu ke ditu. Ayo. Ayo. Jangan celina. Astagfirullahaladzim. Ayeuna ni rame hendak. Pan kunaon aing ngaromboy tina taneuh. Sia kasurupan. Oh, geus ya. Yo, Aya aing karasukan handak. kasurupan beko Gunung Alung. Enak. Pan saya teh dijampe kunaon eta bisa hal kitu. Pan ku aing teh dijampe. Pan oge eta bisa cager. Pan eta anu leungeunna siga beko ku aing cenah dingeduk tai haju hade. Kitu mah sia kun. Ha kasurupan beko Gunung Alung mah leutik. Ai bagong, bisa amat sia kun. Amemeh aing kasurupan ngomong kenaon kak. Pan urang eta ke anu maling kotok aing teh ya. Tuyul anu gendut teh ya kak. Ieu tinggal meuli deui. Pan sia mamuklis pake nu kitu siga bencong BL bae. Hai. Tolong males. Coba tanyakan. Coba. Ih. Dua, tiga. Di depan dia. Aya aing karasukan handak. Karut. Ih. Panan oge. Karasukan Gunung Beko Alung. Pan beko Gunung Alung. Balikan deh. Kasurupan beko Gunung Alung. Kon kadi ge. Nah, iya ka dijampe kunaon? Eta kun sina nyeduk tai hajo hade. Bisa